Tepangkeun nami abdi Laila Azahra kelas 11 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Panghulung kolbu kanjembar puji, janten panghias ati urang sangkan kazat anu maha kuasa nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa zada syukur anu janten pangratos nasihat rahmat taufik sareng hidayahna sehingga orang sadayana tiasa kempel ngariung di ieu tempat. Anu mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna. Kepala sekolah anu kusim kuring dipika hormat, Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipi hormat, teu hilap oge karerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Ngadegeuna sim kuring di ieu tempat insyaallah bade nyobian nyampekeun hiji diantara anu usina cobaan atawa ujian. Ujian anu dipasihan ku Gusti Allah nyaeta kabagi dua. Nyaeta ujian anu amis sareng ujian anu pait. Nu kahiji ujian anu amis nyaeta dipasihan nikmat di Gusti Allah. Nu kadua ujian anu pait nyaeta saperti dipasihan musibah-musibah. Jadi kesimpulanana, upami urang dipasihan anu amis, urang kedah bersyukur. Naon sababna? Sabab aya ayat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 anu hartosna, saestuna upami urang syukuran kana nikmat Allah, pasti kami bakal nambahan nikmat. Tapi sabalikna, upami urang kufur kana nikmat Allah, maka siksa Allah kacida perihna. Upami urang dipasihan ujian anu pait sapertos musibah, maka urang kedah sabar. Nabi bersabda sareng Allah ngadawuh, Allah subhanahu wa ta'ala resep ka jalma-jalma anu sabar. Jadi urang hidup di dunia teu pinuh ku cobaan. Salaresna masih aya keneh anu disaurkeun tapi waktosna anu teu cekap. Sakieu ti abdi hatur nuhun kasadayana perhatosanana. Hapunten bilih aya kalepatan. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.